Dengekeun bray, lamun eukeur hirup sangsara susah segala teboga nu diteang teh ulah babaturan tatangga jeung dulur masih mending lamun mantuan ieu mere nginjem henteu mantuan henteu nganya nyeri heueuh teangan mah duit ieu lobakeun mah duit teh geus loba duit mah engke oge bakal ngadareukeutan baladageun. Yo dengekeun ku sia nya keun bae aing goreng sungut ge nu penting mah teu goreng hate komo goreng beungeut mah nya teu kaos sia nya goreng beungeut nya goreng hate modal sia sakalian. Cik atuh lamun dekanya nyeri sia teh ulah ka aing da aing teh lain tangkal cau yang punya jantung tapi tidak punya hati baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur, ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teh sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pamajikan cerewet, mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh, maneh ku aing nu diusir balik. Aladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah sakirana masih keneh saling suka pada suka baralikan deui we teu kudu loba drama bagong baladageun. Maneh sedil ka urang terus ngajak batur ameh sedil ka urang kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan beledageun. Percuma ngarawat diri ka salon, percuma beungeut digelis-gelis di glowing-glowing, ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup, anu bau gerokeun. Eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah. Tuh loba saingan mah deuk jeung parawan, deuk jeung randa. Naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian. Beledageun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma sia geulis ge ari alewok mah. Ayeuna geulis. Bos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu, cos ka dieu. Ah paduli we geulis. Oh no. Pilih mah ye nu biasa-biasa we. Anu masih kene ngariut. Mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewok mah ye balewok. Da moal diarah geulisna. Dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Heunteu. Badageun. Dengekeun Besti, hirup mah kudu bebas sia tinggal ieu jana-jana bodong tuh. Zaman sekarang mah ada uang abang disayang, gak ada uang teman pun pada menghilang. Kalau kita banyak uang, jangankan orang, setan pun pada datang. Fakta baladageun. Dengekeun marpu ku aing sia dibejaan heueuh cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna jadi sia mah ararateu ka salaki batur baladageun tak ku sia. Dengekeun Besti, ka para suami nu aya di alam sobri ieu nya dangukeun yeuh. Omat yeuh ka pamajikan mah ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung awewe lain, jeung pamajikan lain. Yeuh, pedah batur mah marantuan digawe, marantuan ngala duit. Yeuh, boa hatena mah manehna teh capek yeuh mantuan neangan duit teh ieu di mana aya awewe nu hayang digawekeun. Di mana-mana ge awewe mah dina rumah tangga mah hayang diratukeun, lain dibabukeun. Maneh kudu inget yeuh pan awewe teh tulang rusuk, lain tulang punggung. Bener teu? Baladageun tak ku sia. Dengekeun ari sia Besti. Hirup mah sia teh ulah tergantung orang lain. Da batur mah lain tatangkalan, sia lain monyet kudu gugulantungan. Sakitu we ti aing mah. Dengekeun ari sia Besti. Cek si Kardun cenah awewe zaman ayeuna mah malalatre. Dengekeun ari sia Blekok. Lalaki mah bororah ning dipentaan duit. Dipentaan kesetiaan oge jarang aya nu mampu. Tong protes. Baladageun.
Teu kudu ngagul-ngagul dulur beunghar ai sakirana urang keur sangsara manehna tara aya mah. Agulkeun mah boga dulur sangsara di mana urang keur teu boga manehna selalu aya. Bener teu baraya? Paladageun tah. Dengekeun Besti, ari hirup kudu nyaah anu jadi salaki. Terleutik salaki dicarekan ku indung, geus gede salaki dicarekan ku bapak, geus kawin salaki dicarekan ku pamajikan. Tempo maot digebuk ku malaikat. Ingikeun oge Besti, kudunya ka pamajikan. Sileutik dititahan ku indungna, geus gede dititahan gawe ku bapana, geus kawin pengurus anak jeung salakina. Bantuan pamajikan teh, rek gegero, rek seuhan. Ayo gawe bantuan we pamajikan teh kawin. Emang ayah osok mantuan ibu gegero hidup menteri gawe. Keun bae maneh kitu ka urang ge, asal ulah urang kitu ka maneh. Keun maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang, anu ngewa ka urang, anu rujit ka urang, singgarde kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh. Paladageun. Boga prasangka bener ka kabeh jelema, tapi inget ulah nyangka bener ka kabeh jelema. Soalna jelema zaman ayeuna mah hareupeun kos nu heueuh tukangeun mah ieu ngusapan bari jeung neke. Paladageun. Boga prasangka bener ka kabeh jelema, tapi inget ulah nyangka bener ka kabeh jelema. Soalna jelema zaman ayeuna mah hareupeun kos nu heueuh tukangeun mah ieu ngusapan bari jeung neke. Paladageun. Ibu mah jahat ka aya. Jahat naon ari aya? Ibu geus naik ka teh aya. Kapan ibu nyoeh-nyoeh hati Kamari aya? aya ningali ibu duduaan jeung lalaki. Itu masalah dedelan. Salah didelan kumaha ibu? Geus jelas ibu jeung lalaki duaan ngobrol. Itu mah tukang kiridit. Ibu teh nggak bayar utang, jadi ditagih di jalan. Tuh kan, itu tukang kiridit. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Cewek yang menampung cowok mokondo tidak datang 2 kali. Cek menyalawi, templing nih bos. Naon ai ibu? Mana malah tak gitu nampak bujur teh. Ibu teh apalnya? Naon? Di bujur awewe teh aya setanan. Nanya. Berarti mun disukan aya nepak bujur awewe, berarti aya keur nepak bujur setan. Abong-abong di dunia maya, beungeut goreng jadi gaya, teparawan teranda sabab diedit fotona. Dor. Zaman ayeuna mah awewe kudu pinter ngalah duit. Kusabab lalaki zaman ayeuna mah palalinter ngitung duit. Paladageun. Saeutik-saeutik nyieun status alay, saeutik-saeutik nyieun video alay. Dengekeun, ari nu nitah neuleu video jeung status aing saha? Anu salah mah lain video jeung status aing. Tah teh sia nu bermasalah mah. Paladageun, sakirana teu resep babetkeun HP-na.